Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, alhamdulillah dina dinten ieu urang biasa ka sakola ya. Dinten ieu hidup aya dina kaayaan sehat walafiat. Ya, apa cek geula saha wae siswa anu teu lebet teh tiara kawapat tos ka WA sareng saha ieu teh Dina. Ya, nah, tadi itu geus pembinaan ya. Kita orang kudu tertib dina siapan pembelajaran di haturanan kanggo ngadoa. Saha ngadoa? Pimpinan. Ya, pimpin ngadoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang saya karena materi kurang tebakan. Ya. Sebenarnya naon kata itu? Alhamdulillah orang biasa tepung bisa, tepang bisanya dina ya kasem kucing kan, iya kucing lamun ulangan sok naon? Terus ya terus tamat ya minggu kemarin orang diajarkan kenal bahasa idiom ya bahasa idiom kayak paribasa kayak bebasan ya pokoknya si praktek kayak kayak juga rasa akhirnya orang diajar dina materi deskripsi kampung adat Sunda kompetensi dasar. Nah, KDKT eta mengidentifikasi isi teks deskripsi. Terus iya ya IPK, iya ya dua IPK. Jadi capaian untuk bakal dibenarkan. Analisis, ada deskripsi ke. Ya. Hari ini saha? Pak Jokowi. Yang konon ya. Yang wajib naon. Mana? Sunda. Emang Pak Jokowi orang Sunda? Lain. Orang mana? Jawa. Orang Jawa. Kira-kira tujuan nanti naon cuma tujuan Pak Jokowi yang masuk adat ini toleransi budaya bisa kan figur Pak Jokowi banyak mengenal aneh katingali ngajaga persatuan ini saha ya bapak ya dia dapat naon ya imah ieu kondisi atau suasana anu aya di kampung adat. Gimana tembok lain? Lain. Ya. Ayeuna orang sampai di jalan-jalan teh tidak maka Bapak di paparinan LK. Berarti kita teh merlukeun naon? Urang merlukeun naon? Ya. Bapak ge di dieu nyata gunamina kamus. Kadama kelompok opat kelompok.
Dia di scan galak barcode dia. Jika kan di HP, ya, dapat. Terus kan kelas salapan. Klik iya gambar mana. Nah, eta kami jeung teks aya di dia. Aya oge dina bentuk digital. Tidak. Salila proses maca ieu teks. Tadi teh kecap anu teu dipikahatina ditulis heula dina ieu LK. Terus tadi ieu aplikasina nu bakal biasa dipakai ku kabeh. Baturan ku adik-adik maka yes enter. Nah. Tuh. Ya. Tuh kan dulu. Saya aplikasi babarengan urang jieun ya tidak. Berarti tidak teh geus beramal. Ieu lamun dipake ku adik-adik tidak manfaat teu? Manfaat. Menang amal kan? Benar. Menang amal. Ya. Tayana kelompok bakal dibagikeun YLK. Yuk, kelompok hiji. Ieu heula naon namanya teh? Musyawarah heula, musyawarah kelompok 2 musyawarah, kelompok 3 musyawarah, kelompok 4 musyawarah, judulna mangana. Ieu penilaianna ieu. Ieu nilainya leuwih ti 10 bakal menang 100. Ieu bahasa Sundana, ieu bahasa Sunda arti bahasa Sunda, ieu arti dina bahasa. Lamun aya nilainya 100, ayeuna beres wan. Kudu beres Ya, kudu beres. Dia apa tiap kelompok pasti berusaha lebih di 10 ya. Agar berbeda yang maksimal 1. Ya kelompok hiji aya sabaraha kecap nulis lagi. Bagus sabra 8. Kecap naon wae? Sini. Hah? Lolongkrang. Terus? Delapannya kali 8. Kelompok 2 sabaraha? Wih, sudah banyak. Tapi belum selesai ya? Wates, Ya. panalitikan, Ya. tangan Aduhun. Ngarempak. Ngarempak. Sengket. Sengket. Batu template. Batu template. Begitu. permiwe, Terus. Dari red ini. Umun. palunya, Nah, terus. kaki, Baca kaki. Kurang buktikan. Yalah. Kelompok hiji yang ngiput cek. Acan. Kecap nawan. Kecap nawan. Lolongkrang. Kurang bapak tulis lolongkrang. Enter. Wih, sadiannya, tepuk tangan ya, Tommy. Kesimpulan.
kesimpulan dina ieu pembelajaran naon sih? Pembelajaran ayeuna kesimpulanna naon? Kesimpulanna naon? Menambah wawasan. Tambah wawasan. Terus? Harus yang diteliti. Hah? Harus yang diteliti. Ya, jadi nanya cap anu jadi kerja apa teh kurang jadi apa? Terus tadi ya tadi antaranya satu senar kosakatana jadi tambahan. Terus ada namanya salilaya salila pandemi keselila kerjasama kan selila kan iya bisa dikerjakan di bumi ya di rumah tangke anu iya ke nyambung tadi LKPD K2 mah kan misalnya eta hidup teh aya dina kalimat ya misalnya tadi aya dongkang ngadongkang tulis jeung kalimatna tulis sakalimat gue ya nah, terus maksud dina ieu kalimat teh pakai bahasa sorangan artina teh naon sih maksudna dina kalimat ieu teh tapi kudu aya kecap anu tadi lu kita kayak kan dongkangnya dongkang dumuk kudu aya dumuk tuh ya kuapa tadi kayas kan garis bawahi kecapna garis bawahi maksud dina ieu kalimat tuh dilihat sehindun make solendang kayak katampo pisan siga urang dayeuh nakte sehindun artina teh sehindun geuli siga orang kota memakai solendang warna kayak maksudnya pakai bahasa sorangan paham ya gampang kan gampang ya tah ini maka si tabel nama bisa dicatat ke sini si eta sampul teks sampul kumpulin gak apa-apa. Oke. Ya, oke. LKPD-nya dikumpulkan ke gak bapak depan nantinya, bayar ya. Terus tadi atas ya teruskan di bumi ikut langsung kerjakan tetap berkelompok dicekapkan sakit wae billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.